Lewat 320 balai 320.000. Masya Allah kan sekaligus. Lamun aya nu pernah diijazahan salat terbokasan 4 rakaat unggal rakaat bada Fatihah macana 17 inna a'tayna surat kulhu 5 muawwidzatain sabalik ulah make tahiyat awal. Tapi lu teu diijazahan ulah nu pernah diijazahan bid'ah urang kuari kumacana ulah serahkeun kan geus diijazah nyana ngadoa khusus wala yasih wa man wasil lan ora sah apa ngamankeun kafir kang den boyong liman kana wong wa utawi yasir ikut tetap sumertana man fil asahi ing dalam mungguh kaul wa yasulan sabiqul labjin lan sahaya aman bikulli lafzin kalawan saban-saban lafaz fidu kang maidakeun ya lafaz maqsudah ingkang den maksud dengan aman wa bikin ayatin lan kalawan kinaya warisalatin lan surat wa yustaratu ilmul kafiri bil abani dan syarat kenapa waruhe wong kang kafir kalawan keamanan fa in radahu batala maka lamun nolak ya kafir ing aman batala maka batal ya aman wa kadzalan halika ya ikilah batal ilam ya kubalamun narima kafir fil asahi ing dalam monggo kalas wa takfir syaratun mufhimatun lil qabuli lan cukup apa isyarah kang aweh paham lil qabuli kadue narima anu mawa kitab mah teu kudu disurah geus ka harti nu teu mawa kitab mah percis ongkos bebek ngadenge galudug bebek ngadenge galudug mati nyaho sing jelegernya nemangan culak cileuk doang beres sing jeleger nyosor deui percis bebek dibere waktu ku Gusti Allah 50 genep 70 tahun teh rugi lamun teu dipake mondok supaya bisa maca kitab minimal bisa nyoret-nyoret kitab gitu Gusti umur geus tere ka kuburan masih kene can bukar miki waktu cenah kiai malah namun waktu ente ngadegetan kiai ente di lembur ente ulah ditinggalkeun geus bae bejaan nya ulama maca kitab teu bisa ngaji ge nundutan bae ngan dikeresepekeun bisa maca kitab tah tanya ustadna tah boga motor boga nginjem lain mere bensin nginjem boloon ya Allah tad boga beas tad aya sih coba ya 2 liter lah tolol teh jelema nya ngadeukeutan teh ya ngangeunakeun Ustad boga motor boga tajang beli bensin cukup 5 juta bae nah ya beas boga sih aya 1 liter 2 liter mah tuh kayak kukula dibawakeun sakintal oh
minggu hareup gitu deui kan kieu ngadoakeun Gusti kajen teh ngabdi mah ka neraka ge kasal si eta tuh coba kumaha kurang kumaha coba kiai mah kajen abdi mah ka neraka ge lah asal si eta ka surga ge kan malaikat ge heran malaikat pun gitu amat ngadoana aya tuh si eta ka surga tuh kumaha aing sia mah bodoh memeh urang ngabahas materi pengajian urang aya nu mohon doa Fatihah darwi 20 genep Safar di bulan Safar aya Rebo Kasan Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat tanggal hiji menurut hisab qot'i Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa malam 12 di mana ba'dul arifin ngejelaskeun tentang Arbi'ail akhir bo akhir min syahri Safar dina bulan Safar Rebo akhir disebutna Rebo Wekasan Wekasan iku bahasa Jawa la Sunda mah Rebo akhir wong Jawa iku ngucapaken Wekasan ya pada bae ge lah iya akhir itu bahasa Arab dipakai orang Sunda Rebo akhir jadi Sunda mah ke Arab-Araban baik Rebo akhir bahasa Arab sebenarnya itu bahasa Raja Pahan warima Raja Salman orang Jawa mah aslinya nama Rebo Wekasan dina bulan Safar ذكر بعض العارفين من أهل الكشف والتمكين أنه ينزل في كل سنة 300,000 بلية و20,000 من البليات بعض العارفين ولي بعض العارفين أنه من أهل الكشف والتمكين أهل كشف bangsa Muhammadiyah Persib Wahabi wah percaya kaje orang wae mun percaya cik ahli kasyaf bahwa turun di setiap tahun sekaligus 320.000 balai diturunkeunana wa kullu dzalik fil yaumil arbi'ail akhir min syahri Safar diturunkeunana dina poe Rebo akhir bulan Safar. Nah, bulan ieu Rebo isu. Jadi sekaligus setahun diturunkeunana dia poe Rebo. Tak kejadian gempa Lombok. Eta teh Rebo itu geus dicatet, bahkan memehna ngan diturunkeunana. Nah, catetanana mah meh urang aya. Beme dunia aya ngan diturunkeun ka langit pertamana tek dina Rebo. Kejadian tsunami Palu, angin beliung, banjir Lampung, Palembang dan lain sebagainya. Terakhir kapal can aya kuari kapal barodo neangan kapal segitu gedena can kapanggih keneh bae disakolakeun kudu disakolakeun anak tuh di dapur kula buba kapal anak kula loba aja setah nu Garuda aya nu Lion aya oh macam-macam ngan mesinan damah iya balai komo tama anu haju dititah balik ku pamajikanana eta ge balai ge
diusir mana geus boga anak 5 genep diusir ku sebab teu digawe-gawe salakina hayang ti peuting dong digawena teu beres atuh jak pamajikanna teu digawe embung tanimbung aya ngagawean hayang wah teu beres diusir eta ge balai ke ubah balai masyaallah aya anu haju nyandung ka nyahoan eta ge balai tsunami unggal poe dicarekan bae ngan salakina we lain kajen dicarekan ge asal bisa gilir we belon teh budaknya kajen ieu carekan ge penting mah gilir pokona bae aya jalema anu ngurusan hulu leutik bae atuh hulu gede mah teu diurusan oh masalah bermasalah nanti jadi akhirat bermasalah atuh payakunu zalikal yaum ashab ayyam sunnah perbo dina setiap bulan Safar teh rebon berat poe eta geus aya carana tapi khusus ka para arifin salat disebut salat terbawa kasa di Garut Kresek zaman guru kula dengan imam berjamaah Cilember baheula Bandung dengan Saifuddin almarhum di Cililin baheula Babus Salam terus ke Gunung Halu di Cililin kebelah itu terus aya ngaran lembur Gunung Halu jorenya Gunung Halu jadi eta tapi eleh ku pangodokan pangodokan ranking hiji tama kobet lembur Gunung Halu mah rada deres kene Gunung Halu rada deres kene eta pager ageng rada deres kene Cihaur Beuti Tasik Balasik kene tapi lamun geus pangodokan kobet ya Allah atuh dikodok haju dikobet tetep beres mantap haju ka ditu na lembur delan ya Allah atuh bau delan teu beres teh nyen lembur tah ganti ku urang pangodokan citi delan citi atuh delan mah delan bae aya teh pas kitu lembur ya Allah oh salah tah lembur ieu aya jelema lemburna di lembur delan tapi seungit aya jelema pinter deh jadi lemburna mah delan tapi nya seungit nya pinter aya jelema di lembur pondok atuh sabalikna tawa atuh nya bentek nya odong atuh hese lewat 320 balai 320.000 sekaligus lamun aya nu pernah diijazahan salat terbawa kasan 4 rakaat unggal rakaat bada Fatihah macana 17 inna a'tayna surat kulhu 5 muawwidzatain sabalik ulama ke tahiyat awal tapi lu teu diijazahan ulah nu pernah diijazahan bid'ah urang kuari kumacana ulah serahkeun kanu geus diijazahan nyana ngadoa khusus cenah di perumahan aya ulah milu mun ku urang diulah-ulah keun bae keuna sadaekna nyana urang mah milu ulah nggak gitu non ngaganggu lah jitu kieu cenah teu diulah gitu mangka memang ngeunaheun di Allah ge tadi ulah-ulah ka henteu duha ge nu dititah ka henteu komo ieu kami geus jaho sebenarnya salat diulah-ulah teh heotan lamun dahar tadi ulah-ulah demo salat mah boro-boro urang nu sehat kita ulah dahar atuh nu cager we nu cager boro-boro nu cager gitu urang kita ulah dahar nu gering we nu gering kencing manis kita ulah ngadahar sangu
geus bae ngadahna kentang paling jago saminggu nyana sorangan kunaon ieu ganti deui kasang leuleus segala teh ih pan gering lah kajian gering ge paeh bae sadar nya da sakitu ge boga penyakit kencing manis aya jelema boga darah tinggi ngadeng ngambeul sate ulah mah darah tinggi tah diulah-ulah tiba heula aja terus bae gering ngadahar bae aya jelema darah tinggi tita ulah ngadahar kadu sakali ngadahar dua teu bisa udang deui harita ge teu bisa udang deui langsung pakaianna diganti deui make putih-putih tah eta nu gering ge dilarang hese kumaha cager bab dahar jeung nginum mah kos kitu tapi bab ibadah mah teu kudu dilarang cenah kieu moal geus menyatakan di atas materai pohara tah jelema aja ngan dieu keur carita ulah geus bidah lamun teu boga ijazah ulah aya di perumahan-perumahan misalna ngayakeun ulah milu guys urang mah nyerahkeun ka ahli sebab salat urang mah teu yakos kieu beres salat ngadoa nah mun haju salat ngadoa hafizahullahu bikarami min jamil balaya allati tanzil fi dzalikal yaum wa lam yahum hawlahu baliyatun min tilkal balaya ila tamamis sunnah sahajalma anu salat seperti tadi 4 rakaat dijaga ku Allah dina seluruh cocoban nu tadi diturunkeun anu diturunkeun sataun moal kakenaan ku cocoba dina taun eta tepi ka akhir tahun doana ieu pernah di fotokopi teh anu pernah fotokopi nu boga keneh deuleu bisa dibere ka naon ngaranna tatangga saya tiga buru kula fotokopi geus husnuzon araya keneh fotokopi cek bapak-bapak di mana karanya nenden talar teu panaje poho Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya syadidal qawi wa ya syadidal mihal ya aziz zallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'u khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma bisayyidil hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yawm ma yanzilu fihi ya kafi fasakfikahumullah wa huwas samiul alim hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam tah doana eta nu aya keneh fotokopi na di imah perbanyak bere tetangga-tetangga jang engke mulai ngadoa malam Rabu patrapkeun ba'da subuh ngadoa ya waktu duha urang mah salat duha bae haju ngadoa nu eta ke ba'dul arifin salat khusus nyana ngadoa aya azimahna disebut azimah salalim salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ala ilyasin salamun ala musa wa harun salamun terus sampai ke 7 tulislah make segi opat qauluhul haqq qaulul jibril bikail isabil zarutah tengahna ke ayat langsung tulis cara nulisna ba'da subuh ulah robah deui maca sholawat heula 3 kali assalatu wassalamu ala limakin min alaika wa ala alihi sayyidi ya rasul aghithni sayang bisa 3 kali terus maca sholawat adrikni salat adrikni beres eta terus maca bismillah 9 kali ulah napas karak tulis beres tulis terus kacaikeun sumur misalnya baheula mah di sadesa sumur teh hiji kadinya bae ke kabeh nyokot. Kuari mah masing-masing imam boga sumur geus kabah ka mana supaya kainum kapandian jeung sajaban. Rebo isuk anu deuk ka ladang
nunde ke pasar ke kantor dek ke berbagai tempat harus dituju ya kegiatan-kegiatan urang ulah waka berangkat mun memeh nginum cai salali minimal nginum tiap-tiap lembur kiai-kiai ustad nyaranyeun menta cai di Garut mah make dupi teh lamun di urang mah tangtang angin dijieun tina daun awi nah desian beas aju digodog jadi bentukna engke kos kupat ngan yang nama juruna tilu disebutna dupi nah bisa tawali jadi dupi teh dufi al bala jadi penolakan bala insyaallah nginum cai eta haju ngadahar dupi 5 moal nyeri beteng insyaallah cina kiai di urang mah dupi teh Garut Tasik Bandung tah dupi mah bahasa dupi mah tah Garut Bandung Tasik Ciamis dupi ngaranna di urang mah kupat oh masalah ganti ku urang kupat kan rada gede abe hiji ge sedang gitu bacang oh masalah asal bacangna di jerona tendenan daging hayam abe ulah hese gitu cina kieu nu kitu mah ake roti oh masalah roti lupat dah ka uduk-uduk deui bae ieu ada dupi tebak sakadar tambahna ti para guru make dupi kupat asli nama cai salali nah anu aya salamun dina Al-Qur'an dihijikeun dengan make rumus tadi nulis ba'da subuh ulah ngomong heula nanaon mun bisa ulah robah ti pangimbaran mun sanajan robah ulah ngomong nanaon heula maca sholawat istighosah tilu maca sholawat adrik tilu maca bismillah karak tulis tah kos kitu insyaallah loba jelema nu teu percaya ka hal-hal gaib mal percaya jelema nu teu dibukakeun hijab sebab urang mah seuneu kadeuleu seuneu banjir kadeuleu banjir taneuh kadeuleu taneuh urang matana mata nu ieu sebab roh nu wau ka Allah begitu diasupkeun ka awak jadi teuwau ka Allah buktina loba kafirin musyrikin munafikin urang asa kieu mah alhamdulillah aya wauh jasa henteu ngan cenah ge tapi haju dikuatan make tauhid alhamdulillah ngan jadi urang mah kuari ka Allah semu wauh ka dunia semu dulu wauh sebab kadeuleuna beratan keneh ka dunia eta ge sarua basi ka hijab keneh tah bagi jelema nu ka hijab moal percayaeun ka ba'dul arifin ka wali-wali Allah urang nyebutkeun Tuan Syekh Abdul Qadir nya mah ngajebian urang nyebutkeun Imam Syafi'i nya mah ngajebian urang nyebutkeun madzhabul arba'ah aulia Allah nyeuseuikeun ka urang cukup Kangjeng Nabi teu dibaca keistimewaan para sahabat anu dibukakeun hijab ku Gusti Allah nya nama real zahir syariat masalah datang ka dinya emang kumaha kitu contona kiai jelema nu dibukakeun hijab contoh urang nu sok didongengkeun ari Isra Mi'raj ku Ki Fudoli tapi cenah pan teu inget bae atuh nyanana niatna henteu maksud dongeng beneran naon tuh lah mali bejak sarua si eta ge maca kutub roban padahal Tuhan Syekh teh meurepan we naon sia aduh Gusti Siti Masitoh teh dongeng panjang dongengna panjang
Kesimpulan anak maladek dibunuh di kulub lantaran iman ke Allah, teu iman ka Firaun. Nyana nyembunyikan iman di tengah-tengah manusia biadab, ngaku pangeran kanyahoan ku tukang sisirna. Panggillah gancang cari tanah. Gancang cari tanah dipanggil, saya dipanggil, diinterogasi, disidang. Bener ngaku pangeran teh Allah. Kita sujud ke Firaun, ya, putusan akhir kulub. Boga anakna hiji sasapihan, nomor ka hiji nu bisa lempang, nomor ka hiji nu diayeskeun. Salakina panggil, salakina panggil. Jelema tonton atuh jelema nonton Siti Masito sekeluarga di kulub. Ribuan manusia nonton pengkuluban. Kulubanisasi. Parah ya. Aing bener nyawan teh sabodo sia lah. Aing sakolah henteu aja lah. Akhirna nunggus digebrakeun 40 peting cai geus kagolotrok. Ya Allah ya Rabb, dihadirkeun Siti Masitoh nu diheula di kulub anakna nu meujeuhna nyusukeun, maksudna supaya ieu pindah iman ka Firaun mangeranana. Begitu dicoplokeun gitu tah haju diasupkeun ka seuneu. Siti Masitoh kan manusia biasa, cerik sanggeusna cerik mikiran duh anak korban di kulub lah, aing moal kudu di kulub. Hampir Siti Masitoh, masa anak aing di kulub nu kadua anak ieu nu keur lulumpatan hajub salaki aing terakhir kudu korban kabehan. Pertimbangan di jero hatena ngaranna di manusia biasa lah sana manya kudu korban kabehan lah. Aing secara zahir mah dek ibadah dek iman bulak-balik manya, tapi ja pangeran mah Allah lain Firaun keur bejana kitu-kitu. Pan anakna nu keur di kulub teh hudang. Di kumaha coba? Ibu ulah mikiran pindah agama, atuh kabeh kan kaget. Ibu hayu kan ieu hayu. Kaget kan ibuna. Firaun ge kaget tuh kabeh kaget. Hayu geura ka dieu di kulub teu panas ternyata. Cai nu kadeulna panas, barang kula geus ka jero ternyata tiis. Jeung deui di jero cai teh ternyata aya sorga ibu. Masya Allah karim. Ulah milu karanya Firaun. Kulub kaget ibu anu tadina pertimbangan Firaun pangeran Firaun Allah Firaun hampir maksudnya nyalametkeun anak nu kadua paman salaki dirina, tapi anaknya ya Allah ulah mikiran kos kitu nyahoeun teh ka hate ibuna. Talia ummi kadieu geura lamun teh mah ibu kita di kulub geus pasrah ka Gusti Allah. Teu panas ieu abdi buktina hirup di kulub. Hirup abdi di kulub ieu. Haju di jero cai aya sorga-sorga Allah. Ibu lamun nyaho di jero cai panas cak deuleuan ieu ternyata tiis karasana jeung aya sorga-sorga kabehan jelema hayang di kulub kajeun kumaha ge. Kunaon eta? Dibukakeun hijab ku Gusti Allah orok. Ai sieu mah pantereh pae dia masih kene. Kandel hijab teh. Atuh kandel ja kredit terus bae pan. Je siaga ka dieu make motor kreditan tarolol. Cakan. Cakan diarana teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Barang haram teh masih keneh bae. Demi kepentingan duniawi. Ya Allah ya Rabb. Hayang menikmati dunia urang. Ya Allah ya Rabb. Orok di kulub dibukakeun hijab. Masya Allah sorga nu kadeuleu. Tiis ibu tiis ngahaneng kene ibuna teh manya-manyaan kene bae manya-manyaan kene bae. Ibu ulah make jeung bimbang. Ya ummi bahasana panjang ngadakwahan emakna
wow kabeh ngararong naringali narongton aneh sakitu cai ngegolot 40 peting tapi teu panaseun teh budak ngomong capetak nyaritakeun lain alam nyaritakeun alam nu itu nu urang kuaringan dongeng-dongeng doang nya nama karasa urang kuari dongeng aya kubur aya jembatan Siratal Mustaqim aya mizan aya akhirat nya nama ngarasa dah eta lah jelema nu dibukakeun hijab atuh ibuna teh tambah keyakinan ieu ibu nu tatadina resak didakwahan ku orok lantaran orok boga rasa pinuh keyakinan Allah langsung diangkat dikujubarkeun rep cek ibuna mun nyaho masyarakat kangenahan di kulub niscaya harayang jalma di kulub salakina anak kabeh sakeluarga kan di kulub secara mata kasat mata zahir kekerepengan nyeri padahal nyana keur nikmat aya di surga Firdaus eta didakwahan ku orok wari jelema ngagarong Tuan Syabdul Qadir begitu ngagarong wabeh beunang Tuan Syabdul Qadir teu rek digarong jelema hina susah boga naon si eta tuh cak garong lah jelema kos kitu ieu di mana maneh anu kadi bisa milu lah teu jelema milu sekali dua kali tanya ya kula tanya minta jangan mah minta ditanya urang mah pada lamun digarong lompat Tuan saya mah minta tanya begitu ditanya emang boga naon dia hei urang pandai ngelang bereun mah mau naon dia dibukakeun baju dah ieu ti emak kula cenah ieu di kaput aya duitan tadi di 40 dinar beuh uang mah bohong dia sok ngabohong letik-letik ngebohong dia tinggalkan aya deui nu nanya dia mau naon duit ti emak kula cenah sakena teh dah siap mau 40 dinar bohong tapi eta jana laporan ka ditu ka bosna bos ya budak bos minta ditanya ayo tanya mau naon cenah mau duit 40 dinar masa budak cileran gitu mau duit 40 dinar heran panggil ka dia panggil ku bosna sadia atuh garong ngaranna ge manya garong ente saha sih tama LGBT palu tama ya Allah ya Rabb ha sadia Abdi Abdul Qadir orang mana Jilan kemana dia di pesantren kemana itu jeung sadia iya jeung rombongan gas bodoh siapa urusan itu mah siapa naon poho bae sia dia mau naon dasar lain asli meureun nya iya ti makula cenah ieu waduh itu separit 40 dinar wah coba bukakan ja bener aing mah lain masalah duitna tapi dia masalah gakuna saumur aing jadi garung can orang jelema teu melarikan diri datang ka dipejit ku aing saumur aing jadi garung can orang aya jelema nu menta ditanya saumur jadi garung can pernah aya jelema terang-terangan kakarak dia Qadir seperti eta lah naon si rahasia nu mantak dia ngaku hiji amanat makula teu meunang ngabohong dua ulah aya kasieun sebab umur mah cenah geus diatur ku Gusti Allah ku ayana kitu kula sieun jasa ngabohong leuwih ngabohong ka Gusti Allah ka papada makhluk ka jelema ulah ngabohong ceurik Raja Garong ceurik didalekeun ku anak buat komandan urang menyeng campur bahasa Tangerang menyeng mah bahasa dieu pan mah atuh ya ka Uni Sopietan lah komandan urang menyeng cek orang Bandung mal ngartieun menyeng tah mah khususon tah bahasa Tangerang menyeng
didareketan ku kabehan. Bos, kunaon bos? Bos, masih ingser kang keneh ben. Tenang bos. Ya, serahkeun ka dieu ya. Sapira budak. Lain gitu dia. Dia tolol dia. Ka anak buahna. Budak bae teu daekeun ngabohong nasihati ibuna. Komoh ngabohong ka Gusti Allah. Ai dia hirup ngabohong bae. Leuwih ti ngabohong dia mah. Nakal maksiat ka Gusti Allah. Geus detik ieu aing deuk tuturkeun budak ieu nya ka mana nya nama santren edit milu. Aing tobat, bos. Daharan dia tah harta. Jejakna atuh bos tobat atuh kula ge milu tobat. Embung menyat bos ka surga kami ka neraka. Ayo dia rek milu mah ayo milu jeung aing. Milu diserah-serahkeun deui harta ka penjahat ka pedagang jeung gideug bae eta budak saha tah si bida hebat amat nasehat. Berangkat milu eta kapan 12 garong jadi wali kabeh. Aisyah kiai jadi garong. Ya Allah. Ya Rabbi. Atuh komo pedagang mah leuwih ti heula jadi garongna. Hakan-hakan. Dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Naon ieu maksudna lamun tadi budak leutik nganasehatan ibuna nurut sebabnya na geus boga rasa. Lamun tadi garong dinasehatan ku Tuan Syekh Abdul Qadir nurut lantaran Tuan Syekh geus boga rasa. Manusia dinasehatan pada manusia nu can karasa moal gideug-gideug acan paling jadi tontonan hebat tak kiai bisaan tak kiai cakep tak kiai geus we sakitu engke lagi ka ditu euy nonton kiai lain ngaji ka ditu lagi tuh kan sebab can boga rasa geus sakitu satungtung banehanana ngeunaheun didengekeunana henteu ka sisi kagigir didengekeun 2 detik 3 detik menit selesai sebab teu boga rasa dinasehatan kudu teu boga rasa ngadu ilmiah bisa nge kos kitu mah saya teh nyaritakeun kitu dalil aing ge bisa saya teh nyaritakeun aing ge bisa kos kitu mah ngadu tapi dinasehatan kudu geus boga rasa lain dalil langsung nyulusup ke jero hate sahabat pemerintah jawara petani pedagang kiai lain dalil tapi kesejukan batin. Masya Allah. Nasihatan kurang pemajikan mal bisa dikeun ke ahli batin sekali 2 kali 3 kali nyana ngaji 4 kali ngagrokeun salakina ka kadeka asana ngeunaheun ka surga ieu teu kudu hese-hese capek caket naon bisi ka kadek minat nyandung dira nyandung ulah hayang jasa dicadung asana ka surga dareukeut jasa tah eta nasihat ahli batin beda itu kos itu nasihatan make dalil Al-Qur'an pangkihu rajin pangkihu tetep teu bisa tapi dinasihatan ahli batin mah tuh ka lamun geus nyandung 1 2 ka 3 mun geus 3 4 ka asian ditahan bae kunaon kitu sakalian rajit otak kakak sia ngamimitian kita ngamimitian ka aing teh nyaho sia ye atuh rahasia tah mah ya Allah beda batin terus gitu nah ieu ba'dul arifin deuk percaya deuk henteu teh mah Allah nu ngabukakeun urang makan kuari alhamdulillah percaya ka para ulama percaya ka para aulia Allah tanu mercayakeun ka para aulia Allah dangsa nang Allah beureun urang teh deuk digolongkeun jeung wali deuk dihijikeun jeung wali mata urang percaya ge di wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian at-tasdiq wa taslim li ahli ngabenerkeun oh Tuhan Syekh mah teu dahar teu nginum ge kuat abdi mah teu kuat percaya para aulia itisah pohara jasa nya nama ibadahna kayakinanana abdi mah teu kuat tapi percaya aya putrana Tuan Maulana Hasanuddin oge Maulana Yusuf Maulana Mansur harare bat boro-boro Maulana Hasanuddin jeung Maulana Yusuf Syekh Mansur ge bisa napak sancang
percaya gitu. Jauh teuing ka matuh guru-guru urang nu kamari ieu ya Allah ya Rabbi percaya eta sakitu ge urang geus kasupkeun wali percaya doang kajeun teu mere ge wali bae misalnya aya jelema teu mere aing mah wali bae tetep geus ulah mere lah penting jadi wali geus geus ke waktu haul tanu teu mere teh panggembula geura-geura eueuh masalah masalah emang yang nyadiakeun jana ieu beneran ieu mah kula balen lalagaan geus nu kieu nyinggung nyinggung kasinggung doang tah mah masalah tuh geus mata kula ngabejaan batur anu teu pernah ka dieu beusi salah engke komo ka jelema teu ngarti mah naon emang haul sa tuan saya dah teu percaya kan sieun engke ngajawab salah teu ngajawab salah ulah ieu mah urusan kan batin urusan batin mah hese atuh kos urang bogoh ka hiji awewe nu kapanggih ke babaturan jeung babaturan eta sa pamajikan sia ngaca sia kasep aya pamajikan sia ieu atuh aya patali batin aing mah teu batin mah batin bae nya hideung nya beke aya sia kasep ini ngan deui atuh aing asana teu ridho sebagai babaturanana ye orangnya ora pira tapi rasane wede siapa si aing mah aya tuh rasa aing deui masyaallah coba aing neuleuh pamajikan sia barang di dieu jahe pamajikan sia kadeuleu ku aing mah geulis bandingkeun coba ayo bandingkeun naonna akhlak barang dideuleukeun isuk-isuk kudu mentah heula kopi neng angel teh ge kaya teu hiji 0 sia jeung aing mah memeh hudang kopi geus aya je aing hudang tuh can mandi-mandi acan aing mah malah aing mah memeh mandi ngopi heula je pamajikan aing geus nyadiakeun masyaallah hiji 0 sia mah kudu nitah heula make urat teh ngan teu berarti kan akhlakna luar biasa tuh beres mandi sia kebelah mah teh sadangdan heula aing mah dibawakeun baju ku pamajikan peka makan di mana ya dia panu ieu kaosna segala samping uangnya ora pirang tapi servisnya behe encan ngurutan pamajikan sia nu geus daekeun ngurutan kudu daekeun makana aing mah nitah teu nitah di urutan bae ieu pamajikan aing mah ngan aju ka dieu coba ka beuteung terusan nu kebelna mah di dieu ngurutan di beuteung caket kapitan geus sia boga pamajikan hebat aing mah boga geulis dong makan hati nu geulis mah aing mah jangan ngeunaheun jeung hebat tah aing mah deuk ka mamana ge aing mah teu berat ku pamajikan sia mah berat kan aing mah berat ya aing mah moal mantak sia moal kudu atuh sanu daekeun ka pamajikan aing aman aing mah kayak tadi kunci ge lawang nah sanu daekeun aing mah pamajikan teh matak aing mah geus boga sorga di dunia ge di dunia keneh sia teu baja teu ngeunaheun di deuleuna doang teu ngeunaheun ge kadang-kadang aing mah ditutupan make beungeut artis nah ieu mah balikan deui ngingetan rebo isuk urang kabeh percaya penuh geus carita tadi orok geus dibukakeun hijab mah seuneu teu kadeuleuskeun Kanjeng Nabi Ibrahim mah komo tah mah geus lamun dongeng eta atuh tah mah leuwih luhur deui tah mah nabi atuh kadeuleuh ku kasat mata ngagebrah kapan dibandring dijepretkeun sak brak cek raja Namrud ternyata awas ya seuneu cek Gusti Allah kuni badda wassalaman ala Ibrahim padahal teu kudu ngomong kitu Gusti Allah betah yang contoh urang we datang ke jero Kanjeng Nabi Ibrahim kaget seuneu tiis seuneu kunyana dicekal ome di ome kieu hei seuneu sia ka tiis seuneu tiis masya Allah kunaon eta dibukakeun hijab urang kan ieu ku ari kasihir ngaranna ku kemewahan dunia teh sihir mentek lamun haju aya kiai
lepas si kakiayanan kasihir teh kiai udah kudu hayu bae orang ngararaji ibadah ka Gusti Allah Masya Allah kasihir kudunya batur baparanti na kasihir teh urang mah tukang ngaji tukang ibadah teh kudu geus urang ke balik nyolok beres nyolok du di imah lah selesai tuh iyalah rebo kasan rebo isu memeh ka mamana nyin salaling bagi aya di lembur minta mau bisa nyeun sakitu kula ngingetan ngelingan Masya Allah kari teu karasa asal geus rebo wekasan berarti kan eta rebo akhir sapar poe Kemis Jumat tanggal 1 Maulid lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cenah kieu lobana sabaraha mun bisa sampai sapeting 4444 dah ambona kadage ku kabehan beuna eungap ya satu lamun teu bisa sampai pasaminggu 4444 eta bae geus gawe ja moal kolot bah gawe tani geus olahan ka pabrik geus moal ditarima sanajan sugih neangan urang Lampung simba jeung moal daekeun simba ge boga deuleuhan atuh nya naon kolot-kolot geus kitu nah maningan maca sholawat urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasiru min kulli muslimin mukallafin muqtarin sah tapi sahna bimana la yajibu diatur kurang ahli usul fikih urang terima beres panjang lah urang nyaritakeun di usul fikih bahasa soheh bahasa fasih bahasa yang bagi panjang dongeng bahasa yang bagi tertuju ka mana kumaha sia kalam ieu ge bahasana bahasa yasihu bimakna wala yajib setiap muslim mukallaf anu geus boga pilihan ngamankeun kafir harobi hiji sah-sah bae ulah aya keributan atawa lain hiji loba ngan mahsur adadin mahsur aya 100 200 1000 ngaranna adadin mahsur seperti sakampung adadin mahsur dah eta menang diamankeun walaupun harobi komo di urang mah kafirna musta'ab ulah aya huru-hara ulah aya keributan damai sah tapi teu wajib padahal kafir harobi bahkan ku urang teh wajib dipaehan urang perang tapi ketika teh aya huru-hara model di urang amankeun usah padahal kafir harobi saurang atau 10 100 1000 ge usah amankeun tapi lamun tertawan mah tawanan perang lain beda tawanan perang mah sebab jana ngayakeun gerakan-gerakan anti Islam anu nyana siap ngabunuh urang wala yasihu tasah amanu asirin ngamankeun kafir anu tertawan liman huwa ma'hum jelema nu asir babarengan jeung manehanana aya di tengah-tengah urang nyana teh musuh urang nyana teh merangan urang kemudian urang perang jeung manehanana ela tertawan kuari ngahiji jeung urang diantepkeun atuh acak-acakan urang sikat habis
beak. Ya Allah. Cara bahasa ngamankeunana teh aya bahasa-bahasa khusus. Model urang cara ijab qabul teh qabil tuh tarima meuli, tarima ngajual eta ngaranna bahasa-bahasa ijab qabul. Dina nikahkeun teh aya bahasa ijab qabul dengan bahasa-bahasa anu khusus teu meunang, maka bahasa di luar anu geus ditangtukeun ku ulama. Ya sepanjang lama dongengna ieu mah ieu bahasa urang mah bahasa pengamananna wa yasihu bi kulli lafzin yufidu maqsuda. Sah bahasa ngamankeun ngaijabkeun ngamankeun make bahasa-bahasa nu mere harti mere pedah kana maksud ngamankeun. Ajartuka soreh bahasa soreh. Guys, kaulah nyalametkeun ka anjeun. Tuh, aman suka. Guys, ulah ngamankeun ka anjeun. Siapa yang diamankeun? Tuh, siapa yang diselamatkeun? Atawa la tafsa. Ulah sieun. Aya kaulah ulah sieun. Eta bahasa pengamanan ngaranna. Atawa anta ala ma tuhibbu. Kumaha sadayakna maneh geus tenang aya kaulah. Eta sarua bahasa-bahasa pengamanan. Geus ulah sieun. Ulah sieun geus kumaha bae aya kaula eta ngahasa ngaranna bahasa pengamanan. Kun kaifa syi kumaha bae maneh keur sahayu geus tenang aya kaula. Ya Allah, eta adalah lafzin yufidu maqsudahu shariha. Bikin ayatin yang bahasa kinayah. Ngan bahasa kinayah makan kudu niat kos dina nalak bahasa kinayah. Bahasa kinayah mah mun ribut jeung pamajikan mabur sia bahasa kinayah. Kita bahasa kinayah niat nolak jadi lamun teu niat teh. Tuh, balik sia ka ibah sia. Ribut-ribut balik sia aya bapak sia keneh. Eta bahasa kinayah. Lamun niat jadi lamun teu niat teu jadi. Beda jeung kieu tolak sak wae niat teu niat jadi bae sae wae niat teu niat jadi bae tuh kan pisah sak wae niat teu niat jadi bae. Nah tapi lamun bahasa ini sia di mas eta mah mun niat jadi mun teu niat balik sia mabur sia. Nah eta bahasa kinayah ieu ge sarua la takhaf udah sieun maneh eta sarua. La basa alaik kinayah anta aminun kinayah anta fi amani kinayah anta majari kinayah. Lamun jadi lamun bahasa santri mah dibere bahasa kos kitu aju nu ngadengkeun santri ustad kiai langsung paham. Tapi lamun teu mah santri mah saliru bahasa nu tadi sore jeung bahasa ieu atuh ngaranna ge teu mondok bodoh atuh mah enggeus bodoh malah sapira nu bodoh ka sorga mah ka sorga ngel nu bodoh mah angel ka sorga eleh ku nu pinter mah cepet sanajan ka neraka heula. Ya Allah ya Rabbi urusan neraka wajeng sorga lain deui itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Eta diukur ku keyakinan. Aya jelema bodoh tapi yakin, aya jelema pinter tapi teu yakin beda. Ngan jarang nu bodoh yakin jarang nu pinter ge boga yakin jarang komo nu bodoh. Jelema yakin mah kieu ente teu dagang ieu teu usaha dagang kumaha teu boga modal teu boga yakin ngaran saya emang teu digawe gawe kumaha geringan bae awak teu boga yakin ngaran. Kiai ditanya kiai emang teu usaha henteu lah sakian teh usaha naon dia teu bisa teu boga yakin teh kiai ge sarua. Kiai emang ente bisnis, wah ente bisnis mah ente bisa, ente yakin. Beda jeung bahasa kieu, ente emang ente digawe, caduh, aing kudu digawe. Je, rezeki geus diatur ku Allah kudu digawe keneh bae, nabur siapa?
murigak bulu orang ada yang lagi ini sia hiji jeung sia modal kos kitu teu boga keyakinan bau aing mah pokona gawe moal tani moal segala moal yakin ka Allah beih can orang ada yang orang kos kitu deh kiai geus nyai sabaraha tahun lain ngabagusan endahan ngagorengan keur ieu mah nyana keur boga santri 10 20 teu dagang barang boga 100 dagang emang dagang naon dagang baju koko ka santri deui ngadagangkeunana ya Allah ya eta kiai goblok itu kiai tolol dina keyakinan atuh teh tolol jasa mah setengah lah kan teu boga keyakinan lain ngabagusan keyakinan eta kiai nu tadina keur mimiti nyai mah dagang nya dagang ka belah dieuna da aing dagang teh nya geus diatur ku Allah kitab dibacaan bae ku aing wa ma min dabatin illa fil ardi illa Allah rizqa ya horeng Allah nu ngarizki mah lain dagang lain naon teh mah sabab doang eureun aing dagang eta ngaranna nambah kayakin kiai geri dagang ku teu rugi bae mah lain lah yakin teh kos itu mah teu becus dagangan beda teh bahasa kita kadek kita ku ahli yakin coba mun ditanya teh kumaha ieu budak anu teu boga yakin ieu sarejan kiai oh teu boga yakin enggak tebak komo dagang kiai kuari naon ieu kegiatan teu boga kegiatan ngan ngaji doang aya teh dapur lah serahkeun ka Allah bener ya kiai bandar capek dagang rugi malulu buntutna ora bagus ku buntut teh ya iya anak ngaguriwel mengkono panjang mah ora buntut teh iya pendek mah pendek gede Masya Allah kinaya warisalati jeung risalah tulisan make surat sarua